Sultan manehna oleh gedung istana Pilu Kembang. Tapi jajaran prajurit Majapahit menantung sia tembok besi. Ieu lain gerbang di istana Majapahit. Kunaon arurang disambut siga merek perang. Aduh Pak, ayam kelas Majapahit tempatkan prajurit lain penerima tamu. Arurang kudu hati-hati. Wilujeng Sudi, rombongan Sunda Anjing biasa diperaskan kalbat saat pos kerajaan Sunda dengan tunduk ke Majapahit. Naon maksud anjeun Mahapati? Arurang datang minangka tamu, lain bawahan kudu tunduk. Majapahit teu narima tamu lamun teu aya janji ngahormat. Mun Sunda bade ngawinkeun putrina ka raja aya muluk, Sunda kudu ngaku yen Majapahit aya di luhur. Mahapati, nasa di teh pesta bikin perdamaian. Kunaon kudu ngorbankeun kehormatan. Sabab ieu lain ngan saukur perkawinan, ieu kasepetan pikeun Nusantara sarta segala kerajaan kaasup Sunda kudu aya di handapkeun Majapahit. Ieu kawinan Sunda tebusi datang pikeun dulu. Arurang datang minangka tamu dihormat. Lain rek ditabukeun. Tepikeun karana hayang muluk, Sunda nampi paksa tunduk. Lamun ieu kawinan kudu dibayar kura-kura guna martabat Sunda. Leuwih hade teu kajadian ieu kawinan. Lamun itu urang merengsekkeun cara kerajaan agung ngarengsekkeun perkara. Sarta ieu hayung-hayung perdamaian raga dina segenap. Bener loh, itunya hujan. Bila panggubat kehormatan jeung api sisilih Jadi bagus tabrakan sih kalau. sarta takdir dua kerajaan teu biasa dicegah deui. Di tanah ubat ketegangan robah isina. Majapahit tunduk, Sunda nunduk kehormatan.